Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pedaran dongeng Nyi Klet ayeuna bagian anu ka 24 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah di Palihan Leles Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel dongeng Ki Agus Jago ieu. Duh, ieu teh tos libur 2 dinten gitunya. Kunaon mamang make libur sagala? Mamangna muriang. Basa kaping 10 teh sontena huhujanan, menerkeun balong banjir gitu. Aduh. Bumi kabanjiran. Da balongna mempet nyocokan gitu. Jadi tas ngomekeun balong no atuh ari pas wangina muriang lieur pusing tatempoan ranyai kararoneng. Atuh tah ku kitu ku kieuna kulantaran 2 dinten henteu medar sumangga urang lajengkeun deui kumaha jucungna ieu carios Nyi Klet bagian anu ka 24na. Sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak, dung-dung, des. Para wargi sadayana, harita Ki Atmajaya sok sanajan awak geus teu walakaya manehna ngalakukeun perlawanan. Set harita Ki Atmajaya diuk kan nyeri meh teu dirasa, diuk sila bari ngawatek ajian pamungkasna. Lel ngadadak letah Ki Atmajaya ngelel manjangan bari bijil akaran rungak gak sareukeun. Wus eta letah Ki Atmajaya nyuruduk ka hareup ngarah kana badan Nyi Klet. Siut hus breus. Panarajang Ki Atmajaya memang keuna, tapi kejadian saterusna mungguh di luar dugaan. Syariat Nyi Klet anu kabeunanganana, tapi anu ngagolerna ngadon Ki Atmajaya bari utah getih serta lebah beteungna rangsak gorowong. Harita Ki Atmajaya terus nyegrok bari nyeklan beteungna anu gorowong kudua leungeun. Leuwihna teh eta sirahna oge langsung pejah, getih jeung polona nyebrot keluar. Tekung silila kerejet kosot kulahe
Antukna Ki Atmajaya ngarajat terus mulahek sirahna kagigir, nyawana lepas ngalayang. Para anak buahna langsung eueuh deui nu bisa nolak kana kanyataan anu tumiba. Ukur pating rumaho bari ngaraluk tungkul. Ti pihak si Kalong Gendot kaasup si Kalong Gendotna sorangan, jadi leungit kawani jeung kagaranganana. Harita langsung dareku nyembah ka Nyi Kelet. Nyi Suryati, ampun Nyai, kulang ngaku eleh jajaten Nyai. Cek si Kalong Gendot bari deku nyembah hareupeun Nyi Kelet. Ayeuna mah geus teu mikirkeun deui ka era ngaku eleh jajaten ka musuh. Nyi Kelet geus embungeun disebut ngaran asli sabenerna mah. Harita gancang nunjuk kana lemah. Tapi nalika curugna nunjuk kana lemah, sok sanajan curugna teu antel, tapi dina taneuh aya tulisan anu bisa dibaca. Beusi tulisan, semut julukan aing Nyi Kelet, ulah nyebut Nyi Suryati deuleu, Nyi Kelet ngoran aing. Kitu unina eta tulisan. Leuwihna ti eta Nyi Kelet minta perjanjian khusus supaya jadi beungkeutan antara pamimpin jeung anak buah kalayan pasti. Si Kalong Gendot surti gancang unggeuk bari nyarita. Topi Nyai teh nah teu nyarios atuh. Ngadon ku isara jeung ku seratan kunaon teu nyarios langsung Nyai. Cek Kalong Gendot ngebrehkeun rasa kapanasaranana. Gutrut deui Nyi Kelet nulis dina taneuh. Beusi tulisanana manehna teh nyarita teh cenah keur dipantrang ngomong ku guruna. Oh kitu Nyi Mas, kartos atuh pami kitu mah. Gutrut deui Nyi Kelet nulis. Ayeuna mah tulisanna ngandung parentah. Si Kalong Gendot unggeuk bangun anu surti terus ngawalon. Sumun mangga Nyi Mas, titah parentah ti salira Nyi Mas baris dilaksanakeun ku simkuring sadaya. Margi ti wangkit ayeuna simkuring sadaya parantos janten anggota salira. Mangga salira bade ku lemah dilebet gua we dalalega kayanana Nyi Mas. Cek si Kalong Gendot. Nyi Kelet unggeuk. Laju gutrut deui nulis. Si Kalong Gendot gancang nyarita. Perkawis anu kabur mah keun ku simkuring baris dipaluru. Sina ngiring deui gabung ka pihak urang Nyi Mas. Gancangna carita sanggeus meunang kapastian mah pihak musuh takluk tur aya dina kakawasaan jeung parentah manehna. Gandeang we Nyi Kelet leumpang ngagandeang muru asup ka jero guha. Leumpang nalir macan teunangan sok sanajan beungeut sakitu rangsak jeung ruksak pikasieun katingalina. Ayeuna mah guha Kalong kateu pangeusina geus dikawasa ku Nyi Kelet. Saleosna Nyi Kelet kadenge si Jubah Gendot nyarita. Kasakabeh anggota jubah deui. Boh ti anggota kula atawa ti golongan Ki Atmajaya anu masih satia satuhu aya di dieu. Hayu ayeuna urang bagi-bagi tugas masing-masing. Luyu jeung parentah ti dunungan urang nu anyar. Monggo mangga, monggo mangga, monggo mangga. Meh bareng saur manuk reang ngajawab. Geus aya dina pada kasepukan kitu mah harita terus we pating belesat ninggalkeun eta patempatan. Hayam jago geus kadenge disada kongkorongok ti pilemburan. Anu adan subuh mimiti reang kumandang di masigit-masigit. Caturkeun RT Suha jeung Jang Apud katut Mang Toto
harita masih keneh aya di setengah hingga lampahan. Tapi ketang sakedeung dia oge baris nepi ka pilemburan. Jeung kitu we meureunnan kuduna. RT Suha saparakanca diparangkeun paamprok jeung warga lembur bari ngabring bari marawa obor. Tas meakeun kapanasaran maluruh anu leungit. Pak RT eta teh loros Pak RT Suha. Cek warga lembur anu nempokeun anu nempueun gancang muru nyalampeurkeun bari ngaromong. Leres Ujang. Ieu Bapak, ieu Mang Toto jeung Jang Abujang. Alhamdulillah, damang Pak RT. Mending ngampleng nyaba teh Pak RT. Alhamdulillah sae Jang, hampura. Keun lah di imah cuang ngadongeng namanya. Ayo. Mohon mangga Pak RT mangga. Kumaha pamajikan kuring cager teu barudak? Alhamdulillah saya Mang Toto. Ayo atuh Pak, urang enggal tepangan si Made di imah Pak. Cek Jang Apun. Ayo Jang ayo. Gancang ngacarita RT Suha saparakanca terus marulang ka imahna bareng jeung warga lembur. Kecapkeun dina wanci beurangna harita warga lembur juljol ka imahna RT Suha jeung ka imahna Mang Toto geus naranyakeun kumaha pangalaman waktu di Panyabaan. Masing-masing waktu ditanya gancang mere jawaban anu pastina bae bakal kaget jeung helok ruas pikeun ngebandunganana. Tapi ditungtungan ku ngucap syukur muji syukur lantaran kabeh tetela masih saralamet. Terus ngeunaan RW Gandhi jeung Asep Jabri kumaha RT Suha? Cek Mang Oleh kabeneran keur aya. Nemrong ngilu ngomong. Aduh, bener oge ye. Bu Intan jeung Nyi Ika ngaruh waktu di tepungan teh bieu. Salakina can aya mulang jeung can elaratanana. Urusan urang teh tetela can rengse. Kuring jadi baluang ieu teh lamun ingat ka RT ka RW Gandhi jeung ka Asep Jabri deh. Cek RT Suha. Ari dimaotkeun terus sina ngayakeun tahlilan bunga di keluarga teh RT. Ari kitu teh mah heueuh saha nu mikeun atuh salakina disebutkeun geus maot ari can aya bukti layona mah. Urang kudu bisa ngamapoum we atuh. Ajid jeung si Poleng kabeneran aya kadenge milu mairan ku caritaan. Mohon kudu tetap maluruh ka mana tuh Pak RT. Da sabab saban tempat geus dipapai. Walewe teh laratana Pak RT. Kudu kumaha atunya. Kitu lain kieu lain jadi nate ieu mah ieu Pak RT. Sabar. Engke oge bakal aya jalan kaluar nagara. Bari ngadunga we kan Gusti supaya menang jalan kaluarna. Kumaha ngaronda jalan lancar. Alhamdulillah Pak RT lancar pami ngaronda mah. Atuh nyikelet alhamdulillah geus aya panginten saminggu mata di ka dieu. Tah sugan we atuh nyikelet pangneueuh deui teh ka dieu lantaran boseneun ngaganggu wae warga lembur. Tapi nu masih dipake salempangan teh di pihak si Jubahideung Bapa mah. Di sineangan Bapak Katut Jang Apud anu hasil kabur diloloskeun ku batur-baturna. RT Suha masih keneh salempang bakal aya buntutna tina eta kajadian. Warga lembur ngamaklum kana perasaan RT Suha. Pamajikana oge sabaraha kali negor nganahan-nahan bongana bet indit. Jadi weh hampir-hampiran cilaka. Ari kewajiban atuh kumaha. Salaku RT mah memang kudunya ka wargana ibuna. Masalah ayana kajadian memang geus aya nu ngaturna nyaeta pangeran anu murbei ieu alam ibuna.
Cek RT Suha tetep panceg dina pamikiranana tanggung jawab kana tugasna salaku pamimpin anu deket karahayan. Kocapkeun dina hiji waktu Bu Intan geus teu ngarepkeun deui bantuan ti warga lembur lantaran can aya anu ngabuahkeun hasil. Keceling we Bu Intan akhirna indit kalawan rencepan ninggalkeun imahna sadutas nulis sacuir surat keur jangrehan anakna. Kabeneran wan Cibeurang harita teh warga lembur jarang cicing di imah, kabeh garawe dina tugasna masing-masing. Jangrehan keur aya di sakolahan. Jadi teu nganyahwankeun kana inditna Bu Intan. Jangrehan tarati sasari jelep we kapeureman dina sajeroning sarena. Jang Ilham ngimpi cek dina hitungan jangrehan pas cengkat tina pereumna ngadadak jadi sorangan taya sasaha di jero kelas teh bari kayaan di luar geus wanci peuting. Jangrehan antara kaget jeung sieun gancang cengkat bari ngakod kantongna gidi gue keluar kelas. Kayaan di luar bener-bener simpe di pakarangan sakolahan poek merdong geuman. Jangrehan ngaragapan bulu pundukna anu karasa asa ngandalan pating puringkak pating puriding. Kuliwat we Jangrehan ngulewat ka pipir kelas. Tapi di jero kidul katempo anu ngabeleg-beg hideung yang hareupan perpustakaan. Leungeunna rarangkuas paranjang hampir nyaruaan awakna anu jujul 2 meter. Panonna ngagebur hurung warna beureum. Red eta nu ngabeleg-beg hideung teh ngareret ka Jangrehan anu keur leumpang. Katempo bibirna kumetap. Huntuna urang ngeteng ku sihung kadenge pake trok disada. Eta makhluk biasana sok disebut genderuwo. Genderuwo kadenge ngakerem bari seuri ngandung harti. Ngan ku Jangrehan can kadenge jeung can katingali. Ngayang-ngakeuneun aduh. Aing keur lapar aya ngakeuneun nyambeurkeun. Ngan sok sanajan teu kadenge ku Jangrehan tapi bisa karasa pangaruh nama. Beretak we Jangrehan lumpat. Tapi nalika keur lumpatna atuh ti hareup ngadadak aya nu lumpat nembrag awakna. Cedah. Tapi Jangrehan teu ngagalieung awakna katembrag eta jirim teh tuluy labas. Tadi anu lumpat teh pendek, beuteungna buleud, sirahna botak, bari awakna teh meh buligir. Ukur mangke cawat wungkul pakulitanana bodas koneas sepak tuyul teh meureun kitu teh dina kayaan keur kitu cilegedeg harita anu ngacirim indungna nyaeta Bu Intan teh. Rehan awas jah cek Bu Intan bari nalanyang lumpat ka tukangeun Jangrehan. Jangrehan gancang ngabalikeun awakna ka tukang kebeg teh mahena ngarenjag kaget sabab tukangeunana geus ngabadegan nangtung genderuwo anu keur dihadang ku Bu Intan. Ibu Jangrehan ngagero ka indungna. Lumpat Rehan, lumpat. Bu Intan nitah lumpat ka anakna. Ari Jangrehan ngadon cicing ngajanteng. Sedangkan genderuwo tembong ambek ka Bu Intan ku pedang ngahalangan. Kunaon sia ngadon ngahalangan. Ngawas ngaing arek ngalebok anak
Jalema awas. Eta anak kuring ulah diganggu sia teh. Oh, eta teh anak manehnya. Sia ku ngaing sakalian dingakeun dua nana. Cek Genderuwo bari gep awak Bu Intan terus diranggem ku leungeun eta Genderuwo. Bu Intan jadi meh teu bisa usik. Lepaskeun kurang ajar, lepaskeun. Dingakeun sia ku ngaing mah deuleu. Awak Bu Intan laju diangkat sarata di saseglongkeun kana sungutna harita teh. Geus teu bisa dihalangan deui. Atuh, ibu, Jangrehan ngagero ka idungna. Sedangkeun Genderuwo melong ka Jangrehan. Atuh nempok kitu Jangrehan jadi buringas. Langsung korejat lilir tina sarena. Ibu. Atuh batur-baturna anu aya di jero eta kelas pada mencerong ka Jangrehan. Jangrehan teu nembalan-nembalan acan. Waktu ditanya ku guruna, boh ku batur sakelasna teh. Ngadon ngabelenyang lompat indit ninggalkeun kelas, laju balik ka imahna. Gara-gara ngimpikeun indungna, Jangrehan jadi limbung pikiranana. Kacaturkeun waktu Jangrehan geus nepi ka imahna, harita gancang mahena ngagerowan indungna. Bu, ma, cek Jangrehan gidig ka dapur, gidig deui ka tengah imah. Terus diteangan ka kamar. Bu Intan, erek aya kumaha apan Bu Intan geus miang nalika Jangrehan masih keneh aya di sakola. Jangrehan katararampang rempeng bari rambisak ku Cipanon. Kabeneran surat teh langsung kapanggih, laju dibaca imeutnakeun. Sanggeus maca eta surat, Jangrehan gancang lompat keluar ngabejaan ka warga lembur. Geus kitu leos nepungan ka RT Suha. RT Suha anu kabeneran keur aya di imahna kageteun waktu kadatangan ku Jangrehan. Pak RT, punten Pak RT, pun biang angkat Pak RT, bari menarian pun bapak cenah Pak RT. Mun teu aya nu nganyahuankeun, pun biang angkatna nalika abdi nuju di sakola Pak RT. Nanging pun biang ngadamel surat. Aduh, Jangrehan, ampura bapak teh teu apal inditna. Keur tugas ka kacamatan tadi teh Jang, cing, mana suratna ningali. Sok Jangrehan kalebat Jangrehan. Mangga Pak RT, ieu suratna teh Pak RT, cek Jangrehan. Terus unggah ka jero imah bari ngasongkeun surat ka RT Suha. Nu hayang ngayakinkeun ka mana Bu Intan sabenerna. RT Suha gogodeg nalika rengse maca eta surat. Bu Inayah bojona RT Suha tembong melong bari pok ngomong. Bapana? Tenang ibuna tenang. Di kamari ngan sensi bae ka bapak teh. Bapak rek nguruskeun deui anu leungit ieu. Leungit indi terencepan ayeuna mah eueuh. Nya, tapi tong sorangan atuh inditna bapana. Ajarkan warga sejen. Nya ibuna nya. Ulah salempang. Bapak moal ka mana moal lila. Bapana? Ieu ibuna kumaha deui? Bapana, basa eta teh RT Dodi kalengitan anakna. Cenah anakna teh di paragatkeun nyawana ku Nyekelet anu nyambur jadi nyiningsi. Jadi bapana oge ulah ka mana-mana bisi panggih deui jeung anu jahat. Ngarti bapak oge kana maksud ibu. Ibu teh sieun bapak kumaona. Tenang, bapak lain bujang, lain budak ngora. Geus boga pamajikan. Moal daekeun Nyeklet maka bapak. Oh, mohon Bu. Sing ngawatos oge ka abdi. Abdi melang pun biang sieun kumaona Bu. Milarian pun bapak oge apanan teu pugu dimanapun bapak aya ayeuna.
cek Jangrehan mairan ku caritaan sorana dumaruda. Bu Inayah bangun rada kasapa hatena serta timbul rasa rumasa kurang empati karena perasaan ceprehan anu kersedih ditinggalkan indung. Bu Inayah gancang ngarangkul Jangrehan bari pok ngomong, "Aduh Kasep, apunten Ibu Kasep," cek Bu Inayah bari ngarangkul Jangrehan. Atuh Jangrehan dirangkul kitu segruk weh ceurik beuki narikan. "Juk, buru ka itu geura indit bapana. Keun Jangrehan mah sina cicing di dia jeung kami." Alhamdulillah. Syukur atuh bapak ini di tribuna. Jung bapana kade di jalanna sing iatna teu waspada. RT Suha harita miang ninggalkeun imahna. Di perjalanan dikeresakeun tebat panggih jeung Ajid katut Jang Apud tas balik ngaruseup. Jang Ajid waktu ningali RT Suha rentang-rentang gancang nanya, Pak RT, ada ke mana Pak? cek Jang Ajid. Duh, Jang Ajid, Jang Apud, cilaka euy. Bu Intan, pamajikan RW Gandhi, indit sorangan ti imahna cenah pikeun neangan salakina. Jangrehan tega diculkeun sorangan. Balik sakola datang ka imah teh. Geus eueuh sasaha cenah. Laju datang yo ka imah bapa bari membawa surat. Bebeja indungna eueuh. Atuh Jang Ajid ngajenghok, Apud oge sarua. Loh, kumaha atuh Pak RT? Bu Intan bet leluasan kitu. Ini tinggalkeun anak. Ya Allah, asa watir ku ceprehan bari leutik keneh. Nya eta kaget bapak oge. Ayeuna mah bapak kapaksa minta deui tulung ka warga lembur. Bisi aya nu kungsi manggihan Bu Intan di jalan atawa boga dulur jauh manggihan Bu Intan. Omat pegat sina mulang gitu tong nyiar-nyiar pi melangeun batur salembur sing nyaah ka anak omat bejaan warga lemburnya. Kin ku abdi urang usahakeun PRT sugan aya wargi anu mendakan Bu Intan atawa abdi duaan bami mendakan kin di piwarang meuli Pak. Mohon saacana nuhun pisan Jang Apud. Hampura ya bapak can loba gadag gidig kanu jauh. Pamajikan can ngidinan indit-inditan jauh teh ayeuna mah. Mohon teh sawios Pak RT keun lah urang silih bantosan we gawe bareng ngurus perkara nu kajadian di lembur. Mohon pisan kana pangartianana Jang. Bapak reus boga warga jiga ujang. His. Hari Ajid tara kanggo kitu Pak RT. Kanggo nguruskeun perkara di lembur mah nya Ajid tara diajakan Pak RT. Jang Ajid mah sarua we Jang Ajid oge pamuda gede jasana di lembur teh. Moal po bapak oge. Tah sakitu ti bapak mah nya Jang. Juk gara-gara we deui wayahna. Mugi we sing aya dina panang tayungan ti mantenna. Amin. Jang Apud Jang Ajid laju pating keredik indit ninggalkeun RT. Atuh RT Suha oge laju mulang deui ka imahna. Di eta tempat nalika ditinggalkeun ku tilu jalma, tembong aya nu pating torolong berit hideung ngambeuan taneuh tapak tincakan Jang Apud katut Jang Ajid. Kajadian saterusna muguh aneh. Jang Apud jeung Jang Ajid anu rek balik ka imahna. Bet kadadak linglung ngadon muter balik deui ka tempat urutna tadi. Sarta pating gurubug kaget nalika maranehna araya deui di eta tempat asalna mimiti papanggih jeung RT Suha. Apud, ay. Nah urang duaan aya deui di dieu euy. Cek Jang Ajid. Anehnya nah bet bisa kieu. Dewe oge teu ngarti Jid euy.
Ayo buru-buru Bud balik tang loba ngomong dewek sieun Bud. Cek Jang Ajib gancang ngajakan Jang Apud sangkan buru-buru indit ninggalkeun eta tempat. Jang Apud jeung Jang Ajib pating garedig deui indit muru ka jero lembur. Tapi kawas tadi di bae duana ngadon baralik deui ka tempat asal nabi. Ai Jid, urang teh salah jalan deui Jid euy. Kening kunaon balik deui ka dieu geus sabaraha balikan euy. Henteu pun teu, urang teh salah jalan rasaan mah. Jalan diliwatan teh bener. Urang aya nu ngalinglungkeun jiga nama Jid euy. Dilungkeun ku sahari maneh Pud. Nya dilungkeun ku dedemit atuh. Pasti ieu mah aya dedemit nu ngaganggu ka urang duaan Jid. Mahnya Pud. Sok we cobaan deui gra. Mun angger urang kadidi deui berarti bener urang anu ngalinglungkeun. Hayu atuh coba urang coba sekali deui. Hayu. Sok bismillah lah euy. Heug. Bismillahirrahmanirrahim. Warasia. Geus maraca bismillah mah gedig we. Duanana lalumpang deui. Ayeuna mah taliti naker leumpangna bisi salah jalan deui. Tapi aneh. Nalika keur kitu ujug-ujug euleuh waktosna kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.